Saha sok anu embung jadi ahli surga kabeh ge sakumaha kalakuan alus jeung goreng ge hayang jadi ahli surga mah. Ngan ku Kangjeng Rasul dibere kisi-kisina aya 3, salah satun min ahlil jannah. 3 golongan nu pasti bakal jadi ahli surga saur Kangjeng Rasul. Anu kahiji nyaeta al-afu liman dolamaka. Ngahampura ka jalma anu sok sanajan jalma eta teh nyieun dolim ka anjeun, nganyeri hatekeun ka anjeun, nyangsarakeun ka anjeun, nganyeri ka anjeun. Wah, perkara berat. Mahal boga sifat gitu. Maka pantas jadi ahli surga ge. Anu kadua wal badlu liman haromaka. Anjeun daek bebere, anjeun daek tutulung, padahal eta jelema teh tara daek tutulung jeung tara daek bebere ka anjeun. Kan normalna jelema mah daek mere mun batur ge mere, daek nulungan mun batur ge nulungan. Allahu akbar. Anu katilu di antawisna nyaeta wal ihsanu liman asaa ilaik. Nyaeta ngieun kaalusan, ngieun kahadean, selalu bersikap baik padahal eta jalma ngieun kagorengan wae ka anjeun, cemerut wae ka anjeun. Jadi artinya menjadi ahli surga mah jalma anu selalu berkata, bertutup,